Cek sia wanita sakia goceng, seletik pisan. Kayak aing meta roti jeung aing hungkul. Ih, nah, Eta meuli roti teh make duit aing ladang ngelas, nah sia jadi menguasai kitu. kan duaaneun. Embung ah, Pan aing nu meulina. aing mah teu nitah maneh meuli. Duaaneun atuh. Tah Ya, cong bagi dua. tah hayang aing mah meuli we sorangan. Iya, cong bagi Meuli dua we sorangan. bagi dua. Duitna heueuh ti sia. Sok atuh. Tapi aing nu meulina aing. Sok bagi dua siap plastikna, aing rotina adil tah ket. Iya roti gocengan, aing meulina jauh make ojek beak 6.000. Karep. Tekor tah. Tah hayang nyaho aing mah. Tekor 1.000 aing. Eh. Ya goblok. Geus bosen hirup sia. Kudu nama iya roti jeung aing Sayang kabeh selatan, da aing sia. tekor tapi aing mah Sia, jelmana anu lain soldier dulur, euy. aing geus Sia tong nyapka. kena leuwih hideung jeung leuwih jangkung berukanan aing wani ka sia. hideung kena sia, Tah. goblok. Goblok teh. Ya, stop ya nya, stop. Pan sia teh adi lancek meureun cik atuh tong raribut teuing di lingkungan, tong sok neangan perhatian tok sok garanteng saretenya. Hah? Aya masalah naon ieu teh? Caritakeun sok. Kieu. Si ieu teh nawaran ka aing, cong erek nitip meuli roti moal. Hok aing teh mere duit ka si ieu goceng si ituna indit, tapi ari geus meuli si ieu seakan-akan nu boga rotina, si ieu menguasai aing sebagai nu bogana teh dibere nyekal-cekal acan. Aing teu ngeunah. Sok ayeuna maneh nyarita sok. Aing nu meulina. Aing nu meulina duitna heuh nu si ieu. Tapi aing nyindit kali itu teh make ojek beak 6.000. Ieu rayangkeun pikir tah. Tekor 1.000 aing. Tapi da aing mah teu nitah ka si ieu, si ieu inisiatif. Ya kabeh ge saralah ieu teh saralah nya. Ieu dengekeun ku sarariannya ieu, incong terutama sia ieu kuduna sia nyadar diri, sia kuduna nuhunkeun ka si Idan geus pangmeulikeun roti nya. Da aing teu nitah. Lain teu nitah-nitah kitu kesadaran diri sendiri. Ieu mah. Sia mah teu beungeut hideung ge dibiarkeun ku sorangan tah. Aing lah. Cik atuh. Sok mah, bereskeun mah, sok mah, carana mah. Pokona mah ayeuna tong aya nu harawak, tong aya nu sosoranganan. Ayeuna ieu roti ku aing ek dibagi dua. Tungguan. Tungguan. Ya cicing ngomong wae. Kana tah aing tah. Plastikna. Nah, bere plastikna we tah, sia tah malah. Sok, kadari ieu merapat sok. Manis sing lempeng. Tah, sok. Tah, pertama-tama ieu roti cuang beulah, cuang dempo isina naon nya. Tuh eueuh sia nih mah goblok. Eusina ge uyah deuleu tuh. Ketaripu sia. Gak alun. Iya roti nu kawas kieu meulina ti mana sia ha? Eta ti Alfa meulina. Tong ti apa? Sia mah. Lain aing si eta anu meulina. Kudu nama ti loak meulina murah. Sok kera, beulah. Bismillah. Tah sok. Milih nu mana? Milih nu mana? Iya. Nu panjang. Nah, salah tong waka milih heula, kudu sarua heula ukuranna antara maneh jeung maneh tah ayeuna kurang dihakan heula. Nah, Haji. Heula, tenang, ieu ukuranna kudu disaruakeun heula, ami adil jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tah, Kenjo, geus saruatan. Maneh kumaha? Sok. Can adil jeung Oh, iya, keneh ya. tah nu eta. Jangkung keneh tah. Bener, can sarua. Si eta nu leutik can tah. anu Nu iya, nu iya. Cong saruakeun deui nya. Sok tah. Geus adil can. Jadi anu iya ya, aing nu iya lah. Ngajeg dog, ieu jangkung keneh ya can sarua. Sok, kuat. Gigel di sok, gigel. Tenang ieu roti can sarua. Akan dikurang. Geus lah tong teuing nya maneh mah nya ieu da teu ngeunah Geus lah. ieu rotina ge geus jeung urang we maneh mah meuli deui meuli ke warung loba keneh ieu. Ieu jeung urang lapar. Isukeun dahar aing ti isukeun dahar. Nah, mantap. Geus anggem geus lah dai kieu we mah eueuh Modus sia mah sarua goblok tadi hayu we ngadahar kabeh. Geula eutik goblok. Jadi saeutik. Da tadina mah gede, ngan pas dibikeun ka si June beak di jakal daharata. aing, Goblok datang teh mau kebenaran sih kalau mau kerusuhan anjing teh Atuh da geuleun le saria ribut galau dihakan beukeun pelet saria mah. Hayangeun eta teh untuk nama ieu roti aing bau jigong gara-gara dihakan ku sia. Geuleun anjing penting aing warag. Coba sia teh tah dinurutkeun kata-kata aing mah ieu kejadianna meureunana. Sia goblok tah. Maaf atuh maaf lah.